Panuhun ka pemirtub dongeng Mangguru, boh kanu tos lami manco atanapi kanu engal keneh mancona, mohon diantos ku Mangguru, diantos teh jempolna, komentarna, atanapi kanu teu acan subscribe mohon tong hilap di subscribe channelna nya mohon. Sok da balalageurnya mohon etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Sakali deui diantos ku Manggurunya. Tong hilap like, komen sareng subscribe nata. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, galungan antara Kiminta jeung Raja Jin beki ragot, duanana ngetrukeun sakabeh kasaktena sewang-sewangan. Sebu wus, Kiminta nyurubuk nyabetkeun pedangna rek ngalah kana pingping lawan. Tapi gerakanana geus kabacak ku Raja Jin. Gajeleng salapung. Raja Jin ngabelesat hiber aya kana 20 tumbakna. Seot nutuk nyirerot dina kaayaan Trisula dicekelan ku dua leungeunna. Tanaga jero anu sapinuhna dialirkeun kana gagamanana nyababkeun Trisulana beuki ngagebur lir seuneu anu ngabebela. Ari Kiminta teu cicingeun, gancang ngabawegkeun kuda-kudana, pedang diacungkeun ka luhur pikeun mapag panarajang lawanna. Ketembong awak Kiminta ngageter ciciren musirkeun sakabeh kakuatanana. Ngageburna pedang Kiminta leuwih caang ti samemehna. Sabu beledag celeger. Mitra kaum dangu, dua kekuatan diadu, cahaya beureum mancawura, alam disabudeurun eta patempatan ingeung ngabalukarkeun para prajurit pating dayagdag nepi ka aya nu labuh sagala. Balesak belesak, suku Kiminta ngabelesek kana taneuh semet pingpingna. Temong aya getih seger dina juru bibirna. Ari Raja Jin mental deui ka luhur aya kana 10 tumbakna. Kalayang gedebut. Mitra kaum dangu, Raja Jin ninggang lemah, baju perang narangsak, topi wajana teuing kamana, kaambe bau hangit tina buuk jeung bulu-buluna anu ngaluarkeun haseup ipis. Pelengking. Mitra kaum dangu, Raja Jin papelengkingan, maksudna marek ngoneal hudang, tapi nambru deui alatan tatu di jero anu kacida parnana. Benang dicirikeun tina getih lalambaran anu kaluar tina baham jeung irungna. Cek Raja Jin humaragung bari muringis nyekelan dadana. Matana setengah benta ngareret kana pakarang anu ngagoler deket rungkun kirinyu, alatan ngacelang basa ngadu kakuatan. Oko rezeki jo genying kemampuan si laing jadi amrong. Katemong Kiminta geus ngajega deui, tapi ari pedang nama sarua we geus eueuh dina leungeunna kusabab sarua ngaceleng. Set kalayan teu bade nyarita, Kiminta ngarapetkeun dua dampa leungeunna anu diacungkeun ka luhur. Anu saterusna awak narada melengking ka tukang. Kibur. Mitra kaum dangu, leungeun Kiminta anu ngageter ngaluarkeun cahaya beureum. Set
didorongkeun ka hareup lempeng pisan ka Raja Jin anu keur nangkarak baeud. Mohon mitra kaum dangu, lempeng pisan ka Raja Jin anu keur nangkarak bengkang anu teu walakaya. Wus, belesat. Cahaya beureum ngabelesat rek ngancurkeun awak Raja Jin. Burinyai, beledag mitra kaum dangu. Cahaya beureum tina leungeun Kiminta diadu jeung cahaya beureum anu mapag panarajangna. Celeng ka tembong aya jirim anu ngaceleng kana mohon aya kana sababaraha puluh tumbakna. Berug ninggang lemah anu saterusna pepelengkingan nahan ka nyeri. Mitra kaum dangu, eta jirim tayalian ti Patih Ucai anu hayang nyalametkeun rajana tina panarajang Kiminta. Tapi orok kaya kekuatan Patih Ucai memang sababaraha lapis aya di sahandapeun Raja Jin anu balukarna Patih Ucai ngalaman hal anu teu jauh beda jeung rajana. Pakaianana rangsak, haseup ipis nebarkeun bau hange tina awakna. Kudu pruk mitra kaum dangu, Patih Ucai kapiuhan. Kasaraka jeung sia mah ceuk Kiminta ngagak-gak. Dina tungtung seurina Kiminta gancang ngawatak deui ajianana pikeun ngancurkeun awak Raja Jin. Gebur, leungeun Kiminta ngagebur deui. Wer, cahaya beureum kaluar tina leungeun Kiminta anu ditujukeun ka Raja Jin. Mitra kaum dangu, tapi samemeh cahaya beureum tina leungeun Kiminta ngabelesat, teu kanyahoan datangna ujug-ujug hiu gebrok. Aya nu ngajejak kana puhut ceuli Kiminta. Ceuk Kiminta bari ngajalongjong. Wus, belesat, ceger. Cahaya beureum anu ngabelesat tina leungeun Kiminta salah sasaran jadi narajang batu anu sagede munding. Batu ancur jadi lebu, kelirna beureum lir ruhak durukan. Ya sedan, hayang mojar saja bebenyit he. Hayang mojar saja kueungeun jewek he. Ceuk Kiminta nyorongot ka jirim anu keur ngajega anu tayalian ti si Sukma. Geura tobat aki, bisi kaburu dirudug ku taneuh beureum. Ceuk si Sukma kalayan tenang. Kurang ajar si awanyi mah pacahan ka aing he. Ceuk Kiminta, mohon amarahna geus dina embun-embunan. Kajeleng dius. Kiminta langsung narajang si Sukma, nanjokeun peureupna rek abejadkeun sirah. Tapi si Sukma geus taki-taki, gancang ngelok bari ngasupkeun teunggelan kana iga burung lawan. Gila! Sakilat Kiminta ngagiwar ka belah kenca, dibarengan ku nonjokkeun deui peureupna ngala iga si Sukma. Panarajang Kiminta anu kacida gancangna teu buru kasing mohon teu kaburu kasingkahan ku si Sukma, kapaksa ditakis. Hiu geduk das. Jarig jeug mitra kaum dangu, dua leungeun diadu. Kiminta mundur sababaraha lengkah, ari si Sukma anger pancuh dina tempatna.
Katemong Kiminta siga anu heran sabab tina diadu mohon tina diadu leungeun nandakeun yen si Sukma nyangking kekuatan anu teu beunang dianggap enteng. Ari si Sukma ukur nyerengeh bari ngarampaan sajeroan bajuna. Saha sia teh bebenyit he. Nyaun patula patalinya jeung ieu Raja Jin he. Sok sia jawab kasebelan je he. Ceuk Kiminta nyorongot. Kuring Sukma datang ka dieu rek nyokot Neng Rati. Ceuk si Sukma ngareret ka Neng Rati anu keur teterjalan dina kareta kancana dicarekelan ku para prajurit Kiminta. Wayu wasya baik-baik tapi lengkan heula bugang aing. Ceuk Kiminta nya kakak. Prajurit, punten lepaskeun tali anu ngabekem Neng Rati. Hawa tos eungapeun. Ceuk si Sukma ngareret ka para prajurit. Oh, sumangga Raden, sumangga. Embal prajurit Kiminta bari gancang ngalepaskeun tali anu ngabekem baham Neng Rati. Nyanyawan ari sia ha. Ceuk Kiminta mun cereng. Tapi eta prajurit teu malire ka Kiminta. Kiminta kurang kerung. Ret ka sabudureun medan perang. Tembong ribuan prajurit ngagulung ngagulung ngajaranteng nempokeun dirina. Wah, kunaon ari sia ha? Ganjang pojaran kabeh musuh. Sok pojaran, bulu pojaran. Ceuk Kiminta kituna teh bari tutunjuk. Alim, mitra kaum dangu mohon alim cenah. Ampun, mun aya prajurit alim Kang Heri. Cager wah ari Kang Heri. Mohon alim cenah. Mohon banyak prajurit alim. Alim naon? Aduh ampun. Alim sagala ya prajurit teh Ribuan prajurit mebarang nembalan siga anu geus badami. Ganjang pojaran musuh teh ganjang. Ganjang palojaran musuh ganjang. Ceuk Kiminta ngomando deui. Alim, ceuk prajurit garideg. Tong maksa anu embungeun atuh Ki. Ceuk si Sukma jeung serikeun. Setan, dimusnahkeun sia ku aing mah kabeh hanya oge. Ceuk Kiminta kituna teh bari leungeunna ngagaramang kana jeroan bajuna. Oh mangga, ceuk prajurit kabeh mohon barang deui naremalan. Rasakeun sia setan, rasakeun. Ceuk Kiminta keluarkeun endog puyuh tina jeroan bajuna. Endog puyuh dikepeul kulungeun katuhu galayan ngagunakeun tenaga jero sapinuhna. Cerot! Endog puyuh dina kepeulan Kiminta bucat busrat basret. Hore tiasaan, hore tiasaan, hore tiasaan. Mitra kaum dangu, ceuk prajurit sarurak bari kaleprok. Kiminta kurang kerung sabab pusaka 1000 nyawa eueuh pangaruhna ka para prajurit. Hehehe. Neangan ieu Ki, ceuk si Sukma ngahehe bari ngacungkeun pusaka 1000 nyawa. Anu tetela basa keur ngadu leungeun teh sabenerna mah leungeun kencana nukeurkeun endog puyuh jeung pusaka 1000 nyawa anu aya di sajeroeun baju Kiminta. Kiminta amarahna beuki ngabebela bangetna beureum lir besi atah beuleum huntuna kekerot serot matana si lalatuan bari mencrong ka si Sukma siga nu hayang nerei buleud. Mitra kaum dangu, tapi Kiminta ge mikir moal pati-pati si Sukma bisa kalayan gampang ngarebut pusaka 1000 nyawa ti dirina lamun kacepetan gerakna masih keneh atah. Tapi ari mundur mah jararauh dina pikiran Kiminta mah
rasa sombong geus nganggap dirina pangluhungna moal aya nu bisa meruhkeun kasaktena. Sat diminta masang kuda-kuda mata netep seukeut ka si Sukma. Si Sukma unggut-unggutan bari ngareret kanu ngarang ieu carita. Ayeuna Kang, tanya si Sukma. Wah, isukan we lah, cangkel ya ngetikna cangkel. Si Sukma ukur unggek, teu boga kawasa pikeun ngabangkang kana kahayang Kang Heri anu ngarang ieu carita. Euleuh mitra kaum dangu, rupina waktosna parantos seeb, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sujamit mungkuramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per Meos.